Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang wadai sareng sim kuring Mang Oleh dina dongeng Sunda anu janten judul Ebod Jago Tanjakan episode 4. Mugi-mugi dongeng dinten ayeuna teh janten panghibur kana kalbu oge pangbabenah kana manah kanu nuju ngarandapan kasusah omat tong hilap ngagaleuh lisah. Yu pemirsa, sebadas teu nyangkolong teuing kana waktos. Hai urang dangukeun sesarengan kumaha jucungna ngeunaan si Ebod Jago Tanjakan episode 3 teh. Yu mangga. Si Ebod kasieunan hatena teh dumeh eta nempok dua pemuda anu lempangna sasalotna dan kawas anu tas mabok nguyup arak ngada katempo dina leungeun salah sahiji pamudana teh aya nu nyekelan botol arak. Ai Mang Suminta anu tadi jadi batur ngobrol si Ebod henteu kumaha manehna mah nyantai wae hatena teh henteu seseblakan teu ngarasa reueus. Tur sieun nempo eta aya dua pemuda anu mabok kitu teh. Mang Suminta mah ukur imut ka si Ebod bari ngomong, "Tok sieun jang, ieu mah lain dipikasieun makhluk mah asa urang aya dina jalan bener." Ceuk Mang Suminta bari nepak tak si Ebod anu kawas kasieunan susumputan tukangan cangkengna Mang Suminta. Emang teu bisa dipungkiri antukna mah Mang Suminta jeung si Ebod teh kasanggrok jeung eta dua pemuda anu keur mabuk teh. Tapi bener lain saukur pasanggrok hungkul sanggeus deukeut teh salah sahiji pamuda eta nu leuwih deukeut ka Mang Suminta nigrikeun tak-takna ka tak-tak Mang Suminta. "Balik anjing numpang teh goblok sia. Tenolo si anjing aing bacok kada sia." Cek eta salah sahiji pamuda anu tak-takna teh ngadukeun maneh ka Mang Suminta. Emang Suminta ngadenge kitu keur ngawaler kieu. Saha tuh? Ujang meureun teu salah mah. Da abang mah lempang teu kumaha. Cek Mang Suminta. Ngadenge Mang Suminta ngomong kos gitu, eta mah bener. Pemuda tadi teh kepancing emosina. Tuluy bari ngomong, bari popolotot, tur tutunjuk ka Mang Suminta. "Naon anjing? Lu jeung aing anjing, tolong anjing. Goblok anjing teh. Ceper. Sikat wae kitu ya." "Sikat atuh leh, naon anjing geus kolot kitu." "Oke." Eta mah bener teu bisa disingkahan. Mang Suminta jeung pamuda eta teh kudu adu jajaten dinya di tengah jalan pas dina tanjakan deket imahna si Ebod. Anu negrik tadi teh manehna tuluy nyokot botol di babaturan anu ngaranna si Ceper rek ditunggueun ka sirahna Mang Suminta. "Yo si anjing tah. Ya." Ceuk si Mamen bari rek nakokeun kana huluna Mang Suminta eta botol arak teh. Nempok kos kitu Mang Suminta ikat main nyingkahan panarajang nu ukur
kawas gitu teh si Ebot loncat main kasingsieunan langsung lompat ke arah sisi kebon anu aya di sisieun jalanan teh plos atawa boto tentekeun nyarekeun kumaha tuh ukur gitu nunakokeun ge keur sesalotodan ting nyadar ting hanteu tapi da eta emang dua pemuda itu teh kena cenah macet cenah di lembur Cipasir teh sok nyieun onar jeung baragajo kelakuan teh Mang Suminta nempo panarajang ti si mamen kawas gitu teh ngeplos Mang Suminta ukur seuri hungku bari tuluy ngomong sok itu jang lah abang mah mau make leungeun ya sok serang atuh cek Mang Suminta tuh eta mah si Ceper anu nempo babaturan nyerang gitu tapi teu beunang kana hulu si Mang Suminta teh kapancing oge emosina nyokot eta mah kabeneran di sisieun manehna teh di handap teh aya kai rada gede cigana mah suluh gitu anu ngaliwat lagrag hiji cigana teh eta mah dicokot tuluy rek dibabukeun kabeungeut Mang Suminta goblok anjing aing awas memen anjing ku aing anjing ya tah cok si Ceper bari ngagajlong maneh teh rek nakolkeun eta kai kabeungeutna Mang Suminta ningali kawas kitu Mang Suminta kalem nyantai ukur mundur salengkah tuluy nyarangkeun panarajang suku Mang Suminta pas pisan kana beuteung si Ceper anu make kai bieu dus anjing si Ceper ngagebut manehna labuh mana teh bari nyaklan puteungna eta kayana tadi rek ditenggelkeun ka Mang Suminta teh ngalepas tina panyakeuna Ceper ana mah nyaklan puteungna nu bieu teh ditajong ku Mang Suminta ningali kawas kitu si mamen salaku babaturanna si Ceper rada reuwas tapi tuluy maneh teh ngadat bari menarajangkeun eta botol rek dibabukeun deui kana beungeutna Mang Suminta anjing goblok anjing aku aing ya per anjing ya si mamen anu geus kuheul geus ambek pisan ka Mang Suminta narajangkeun eta botol arak teh rek ditakolkeun pisan Mang Suminta nu emo silatna luhur cigana teh kuat menirikat pisan nyingkahan panarajang si mamen plos teu beunang panarajang teh si mamen teh ayana mah giliran Mang Suminta tuh pas keur narajangkeun ngeplos kitu teh kabawa ku tanaga sorangan botol teh ke tanaga ngayunkeun tanaga botolna sorangan si mamen teh rada sesolontodan atuh nyaraos jang Mang Suminta eta mah suku belah kencana ditajongkeun pas kana dadana si mamen jedak tuh beres kitu hungkul Mang Suminta oge salto tuluy sato bari najongkeun suku katuhuna kana sirah si mamen jedak
gedebut eta mah si Mamen ngagedebut labu tuluy teu inget di bumi alam pingsan ningali kawas gitu saya bodoh luas bari tuluy nyamperkeun ka Mang Suminta Mang eta kumaha eta Mang aduh paeh Mang eta Mang paeh eta kumaha eta Mang aduh Mang eta mah jok si Ebon bari nepakan cangkeng Mang Suminta Mang Suminta ukur mesem ka si Ebon teh tuluy bari nyekel mastakana si Ebon bari ngomong kalem Jang ukur pingsan eta mah Jang tah kudu ada di papatahan gitu mah Jang kudu di wadah ya Jang orang teruskan deui numpang teh tapi nah cek Mang Suminta jeung si Ebon antuk nama ngaleos ninggalkeun patam-patan ninggalkeun si Mamen jeung si Ceper si Mamen mah pingsan teu inget di bumi alam sedengkeun si Ceper mah muringis nahan kanyeri bari kasingieunnan nempo babaturanna teh geus dielehkeun ku Mang Suminta si Ebon anu bareng leumpang jeung Mang Suminta bari nyekel baju pangsina Mang Suminta manehna masih keneh nempo ke arah si Mamen jeung si Ceper nempo kawas kitu Mang Suminta teh tuluy ngomong deui geus Jang ulah ditempukeun dah naon pamuda lain harapan bangsa teh mah cek Mang Suminta tah kitu pemirsa dongeng danget ayeuna ngeunaan si Ebon teh episode salajengna enjing urang dangukeun deui yuk pemirsa wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mangga